wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqun. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi alima. Para ibu, para bapak hadirin yang beriman, rahimahullah. Alhamdulillah, kawasan Allah Ina wangirahan Adwayna orang sadaya para muslimin di Masjid Baju Salam Susunaiko Desa Nusantara anu sok biasa dilaksanakan pemeriksaan saksian setiap bulan Ahad kedulu. Alhamdulillah bogian darinya pas Ahad kedulu. Tapi di Ahad ke-5 sasi ke-5 pemeriksaan dulu. Yang hadir di bogian darinya. Mudah-mudahan usulnya saya kehidupan dan terjun suka lantaran karena yang ada di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu selanjutnya sholawat diwakalikan kepada Allah Subhanahu tetap di kesabaran Rabbul Karim dalam anu salamina kuliku serta dikiru saya sanes Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegakan ka pawagina oge ka para sahabatna ka para tabi'in oge ka tabi'in serta mudah-mudahan surah sadaya ibu bapak dan anjeunna adalah insyaallah Allah sehingga subhanallah. Hadirin yang beriman rahimahullah, insyaallah inaulina akan bakal bisa wasiat ke ulang saya ibu bapak bersama al-Islam anasan kodambil anu-limina disikatasi Bami kapasitas ibu selama mereka 2 kali semuanya. Mungkin ibu kali bapak karena selalu bagi akhirnya selalu ibu dan bapak. Supados dengan beberapa was hari Rasulullah maka ia pamesan suara berkat kawasan bersebelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan sana Ustaz Mawakros bila terjadi akhirnya. Pakai ini siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman jamaah pengawasan Masjid Baitus Salam Dusun Lengkong Desa Pusakasari anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna dinten Sabtu malam Ahad kaping 13 Desember tahun 2025 atanapi wengian ke-23 sasih Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Urang sadaya tiasa sasarangan hadir. Nedunan salah sawios kewajiban urang salaku muslim. Kewajiban nu teu kasebat hukum sunatna. Nu dimaksud niatan nyar ilmu pamugi ku dongkapna urang sadaya dina ieu saat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kanggo urang rahmat magfirah ge barokahna. Oke mudah-mudahan lengkah ibu bapa ti bumi ka ieu masjid. Sing janten masilah jaga baris di riung mungkulunkeun di antawis jalmi-jalmi anu baris dientengkeun lengkah nalika lebet ka surga. Wasilah rajina Bapak Ibu hadirin majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Urang langsung wae kana guaran. Kusim kuring sejadi kawitan ku hiji patarosan. Ya. Patarosan ieu sanes waleureun Bapak Ibu. Ya. Tapi patarosan ieu bahan tapakuraneun. Tangtosna kanggo urang sadaya. Patarosanana nyaeta naon nu baris karandapan ku urang sadaya nalika urang sadaya tos ngantunkeun nu namina amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Janten tos teu aya deui jalmi anu kersa paparentah kana kahadean, nyegah kana kamunkaran. Dina hartos oge jalmi cenderung hirup antepan kumakarep teh teuing. Ya. Tah kinten-kinten naon nu baris karandapan dina kahirupan urang nalika jalmi dominan tos pada hirup antepan. Tos teu kersa deui nu namina amar ma'ruf nahi munkar. Janten majelis-majelis model kieu tos teu aya deui. Ya. Kalebet ya di lingkungan anu paling nu pangalitna di kulawarga sepuh tos teu aya deui misalkan paparentah kana kasayan kalau janten putra. Terus aya deui ajakan pikeun salat, paparentah kana tilawah Quran, ngajak ka pangaosan. Sepuh teh arantepan. Nah, kalebet nyedegah kana kamunkaran. Jadi mun teh mah mendak ngurang kalih milampah pelanggaran ge cenderung diantep. Tah kinten-kinten naon baris karandapan dina kahirupan urang upami jalmi pada tos cenderung antepan. Tangtos di sekup nu langkung luas di kampung tetapi di dusun Lengkong di desa Pusakasari ya sakacamatan Buniseri misalkan ya.
Cipaku upami misalkan pada jalmi tos arantepan kalebet sekupna sa Indonesia. Ikhwatu iman rahimakumullah, tah topik ieu ku sim kuring diangkat teh ya, wireh ya. Aya obrolan sim kuring sareng rerencangan guru di pasantren. Anu guru ieu teh sami sapertos sim kuring ngajegang di dua sakola. Kahiji di pasantren Kujang, ya, pasantren Persis Kujang, nu kaduana sim kuring ngaulang di salah sawios sakola swasta Islam nu aya di Tasik. Kalebet rerencangan sim kuring oge ngaulang di salah sawios SMA swasta Islam nu aya di Tasik. Tah pangangkenan anjeunna nyebatkeun kieu. Abdi mah cenah panasa di sakola nu itu teu siga di sakola di pasantren ka barudak teh. Di ditu mah cenah cenderung abdi teh antepan. Ya, antepan ka barudak teh. Mun mangsana diajar misalkan abdi nerangkeun barudak ngadonting golehe sarare diantep we gitu. Ngarobrol diantep. Kan tenan tuh ieu aya istilah kurikulum merdeka teh kesana teh guru teh lurjeun weh kumaha karep teh teuing merdeka ieu cenah kitu. Ya. Tah cenah di ditu mantara nu namina gurah geureuh. Padahal sim kuring kenal sosok guru nu ieu teh di pasantren mah kalebet guru nu tegas. Dina bab nanjirkeun aturan. Ya, aturan ka barudak santri. Bab di emblem, bab sapatu, bab rambut, sanes kanten. Teu oleh nyamutan. Enjing-enjing sateu acan nu sanes sumping ajar matos sumping. Ngajagaan barudak da anjeunna janten pembina bagian disiplin santri. Tapi bahasana kitu. Kantenan deui anjeunna oge mendak pangalaman. Aya salah sawios di antawis rerencangan guru itu anu dipolisikeun ku sepuh. Ya, alatan aya tindakan fisik teh sapertos geuning anu rame dina media ya enggal keneh nih aya kepala sekolah dipolisikeun pedah nyabok budak ya di Palih Banten teh di Palih Serang ya dipolisikeun jadi kolot malik teu ngeunah tuh lantaran aya tindakan fisik tinu janten kepala sekolahna pas ditingali teh gitu kan fotona pantes buuk, ruwa-growi gitu kan. Ginten-ginten. Upami sim kuring kilas balik karena kahirupan bapak ibu waktos kapungkur nalika nampi atikan didikan tinu janten sepuh wabil khusus mangsa nuju sakola. Sok aya gitu misalkan di sisilan kudu janten guru teras nyarios ka sepuh. Henteu aya ya. Nu puguh makalah sieun da bakal ditambahan. Sareng guru teh kan bahasana sim kuring wae kapungkur nuju di SD sabaraha kali tah tutunjuk kana sirah teh ya kantenan nuju pelajaran matematika mah ya sok kawentar guru matematika mah garalak gitu ya kapur mah duga sabaraha kali tah kana rarai gitu kan pas ngajawab salah teh bahasa guru matematika kapungkur emut keneh bahasana cung cenah bisi rek bebeja ka bapa maneh ujang-ujang wawartos gitu kan. Nu puguh masieun nu aya da bakal ditambahan atuh kunaon maneh teh belet-belet teuing meureun gitu. Tah zaman ayeuna mah ya seueur sepuh nalika aya tindakan tinu janten guru kanu janten putra teh malik teu ngeunah tapi ka dipolisikeun. Nah, tungtung nama guru teh jadi arantepan gitu. Da males itu, bayunan sepuh sapertos kitu. Tungtung nama kan bahasa netizen mah lamun kitu mah cenah geus we atuh cenah didik sorangan ulah dikasakolakeun ari mung kacarekan mah geus puguh-puguh ngalanggar ya sapertos kitu tah aya perkara nu bahaya upami misalkan di dunia atikan sapertos di sakola urang bahasakeun agama ya tadi teh amar ma'ruf nahi munkar tos teu nanjeur tos teu aya deui. Guru cenderung arantepan dugi ka aya video kan budak udud disagedengeun guru ku guru diantep weh gitu aya video geuning ya guru liwat weh gitu padahal aya budak naik kana janela
Aya budak udud diantep, aya budak bobogohan diantep. Seperti itu ayeuna mah. Jadi sangheuk rek curug carek teh da tadi teh ya bebeja ka kolot, kolot malik teu ngeunah ngontrog ke sakola gitu ya. Di kayak video budak nang tanggelut ka guru kan. Nah, bahaya sekali deh. Upami misalkan amar ma'ruf nahi munkar tos teu aya di sakola. Jadi barudak rek apal halal haram ti mana, rek apal nunamina adab-adab nu sae ti mana upami tadi teh amar ma'ruf nahi munkar tos teu aya. Dugi ka dina sababaraha momen masih kuring ya, waktu nuju upacara upami umumna mah. Ngemutan ka barudak ya. Di SMP ya di Baitur Rahman. Yang masih buring yang ambil kabar udah. Aranjeun can teh kudu syukuran. Santeuna anjeun cicing di sakola nu guru kacida gede perhatianana. Ya, khususnya kana bab amar ma'ruf nahi munkar. Anjeun barang dahar bari nangtung diingetan ku guru. Bari diuk. Da kitu Rasul nyontohan ge. Anu kadua, anjeun dahar kunu kenca ku guru diingetan. Anjir di kantin misalkan barang dahar bari seserian cacalawakan teu pantes digeunggeureurkeun ku guru. Isuk-isuk can teh guru geus ngingetan salat duha. Mangsana salat duhur diabringkeun babarengan berjamaah. Anjeun kudu syukuran. Santeuna can teh guru anjeun masih keneh perhatian. Aya budak udud can tadi gitu kan, sepuhna dipanggil. Kudu syukuran. Dalamun misalkan guru anjeun geus arantepan sok sanajan. Sakola anjeun kasebutkeun prestasi nyong colang juara itu, juara ieu. Tapi pamitos teh aya amar ma'ruf nahi munkar mah butut tah sakola teh. Ya. Awon upami sakola tos tadi teh guruna arantepan. Jadi seolah guru teh lepas tanggung jawab nalika tos ngajar we wungkul nepikeun ilmu sesuai sareng nu diampuna. Sekali deui bahaya. Ya, tangtosna tina jalmi pada hirup antepan bakal metik tah buah kahirupan anu awon jaga. Dina Quran surat Al-Maidah ayat ke-78 ke-78 Allah Subhanahu wa taala ngemutan ka urang. Kalimatna teh kieu. Lu'inal ladzina kafaru ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jalma-jalma kafir di kalangan Bani Israel geus dilaknat. Ngalangkungan lisan Nabi Daud, ngalangkungan lisan Isa putra Maryam. Naon sababna? Asaw wa kanu ya'tadun. Sabab kahirupan maranehanana cenah dominan teh dina kamaksiatan. Wabil khusus ya'tadun, geus ngaleuwihan wates. Mun ngobrolkeun doraka teh geus di puncakna. Mun aya jalmi jinah misalkan, jinah nu umum mah nya sareng lawan jenis. Tapi ieu mah jinah teh jeung nu sajenis. Pameget ka pameget, istri ka istri, lain ukur jeung jalma. Tapi jeung sato ka budak leutik dugi ka mayit. Ya. Itu bentuk pelanggaranana. Mun ngobrolkeun kamusyrikan geus di puncakna kamusyrikan. Tah eta sebatkeun ya'tadun teh. Katambih cenah gorengna urang Bani Israil teh naon? Nyata kanu la yatanahauna am munkarin fa'aluf. Marahna teh arantepan. Lamun ceuk aya kamunkaran teh antep weh kitu kumaha karep teh teuing eukeurna ieu. Ya. Salintas bahasa kieu sapertos leres tapi lepat. Lah bae eukeurna ieu salila teu ngaganggu kahirupan kuring pribadi jeung kahirupan kulawarga kuring. Mun teh mah cenah si eta mabok rek tepi ka ongkek keluar getih ge. Kumaha karep teh teuing, rek jinah tepi ka aid ge kumaha karep teh teuing. Ya, salintas emutan kitu sapertos leres. Padahal dina agama mah sapertos kitu lepat kacida pang-pangna naon. Aya kalimat di Rasul ya dina hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ya, katampi ti sahabat Anas bin Malik. Aku para ahli hadis di komentaran ya ngeunaan kesahihan ieu hadis.
Tapi secara makna ya tiasa dipertanggalwalerkeun. Nalika kalimat teh adzanbu syukmun li ghairi fa'ili. Nu ngaran dosa mah sok mawasial kanu teu milampahna. Ya, sekali deui, dosa sok mawasial kanu teu milampahna. Ya, bentuk sialna sapertos kumaha? Kahiji cenah in ayyarahu ubtuliya bih. Mun aya jalma milampah dosa terus di era-era, maka eta jalma cenah bakal diuji ku perkara nu sarua. Artosna jalmi nalika milampah dosa tekeng di era-era gitu, tekeng dihinakeun. Ya, dina riwayat sanes makan Rasul nyebatkeun man ayyara akhahu bidzanbin wa qad taba lam yamut hatta yaf'alahu. Mun aya jalmi ngera-ngera dulurna kulantaran hiji dosa, ya, padahal cenah eta jalma teh geus puguh geus tobat. Misalkan aya jalmi nu naroskeun si bapa eta, oh si eta nu tukang zina, padahal tuh saya dina barisan salat. Oh si eta nu tukang judi gitu, teu kenging eta teh. Maka lamun aya jalmi ya ngera-ngera jalma mukmin nu geus tobat tina lampah dosana, maka dawuh Rasul, maka eta jalma cenah moal wakamawat sampai meh milampah perkara nu sarua. Bade disebatkeun karma, intina mah ulah bade ngisin-ngisin jalmi anu milampah dosa. Kahiji, anu kadua, dawuh Rasul nya wa inigtabahu asima, mun diomongkeun dosa. Tuh di era-era diuji perkara nu sami. Digibah dosa sarta wa in radiya bihi syarikuhu, mun dianggap saengkol ya disakompet daunkeun jeung tukang doraka. Ya, taku kituna dina Islam parentah nu paling utama nyaeta amar ma'ruf nahi munkar, ulah aran tepat. Ya, bahaya kahirupan upami misalkan tos leungit teu namina amar ma'ruf nahi munkar. Wabil khusus ibu bapak di bumi. Maka jaga bakal metik tah buah kahirupan nu awon. Ya, nu hadir dina kahirupan nu janten turunan. Ya, wabil khusus dina Al-Qur'an kecap parentah nu secara tegas ya di sababaraha ayat dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala pikeun diparentahkeun kanu jadi kulawarga nyaeta bab salat. Ya, kahiji dina Quran surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, parentah cenah kulawarga anjeun pikeun salat sarta anjeun kudu sabar. Nah, nalika aya dina posisi marentah salat. Artosna jalmi marentah salat kana janten anggota kulawarga wabil khusus kana janten putra moal ujug-ujug diparentah langsung durcong. Tangtosna bakal aya proses nu panjang, maka wastabir 'alaiha. Bahasana teh sanes sabar nu biasa, tapi wastabir sabar nu ekstra. Ya, dugi ka ayeuna simkuring ge sami perjuangan keneh. Ya, wabil khusus dina wanci subuh. Sateuy can subuh teh sok ngahaja gitu kan langsung mukaan jendela kamar pun anak. Ya, tos aya tah di masjid teh nu maca Quran. Itu ayo Kak bangun. Ya, gugah teu? Henteu. Ya, gugah-gugah teh simkuring dongkap di masjid ya dongkap ka rorompo pun anak Kak geus barere salat name tah nguniang gugah. Tungtu nama salat teh mun parit ngan untungna teh kersa di masjid. Jadi sok sanaos misalkan mun parit ka masjid we subuh mesing jam 6 ge gitu. Ya. Tuh, masih syukuran. Tuh. Tapi ka ayeuna masih keneh perjuangan. Ya, pamidina Quran surat Maryam kan naon nu janten sabab ya keluarga para nabi aranjeunna dipikarido ka Allah. Maka bahasana teh wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Sabab teu aya deui cenah nu dominan di keluarga para nabi mah iwati parentah salat, parentah zakat. Ku kituna kahirupan aranjeunna dipikarido. Maka kahade tah upami misalkan sepuh tos teu aya deui
Panggero kana salat, ya, panggero kana tilawah Al-Qur'an, panggero kana sodako, sekali di bahaya. Ikhwati iman rahimakumullah, satrasna Rasulullah oge ngadugikeun. Ya. Naon akibat anu bari karandapan ku masyarakat nalika amar ma'ruf nahi munkar tos teu aya. Anas bin Malik naros ka Rasulullah, mun teh mah cenah Rasul aya mangsana iraha cenah abdi tiasa ngantunkeun nu namina amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mata natrukul i'timara bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Rasul cenah iraha abdi tiasa ngantunkeun amar ma'ruf nahi munkar. Ka Rasulullah teu ngawalar misalkan engke jaga lamun masyarakat dusun lengkong pusaka sarieu tos aman tentrem masyarakatna makmur ya materi berkelimpahan maka amar ma'ruf nahi munkar liren. Tah Rasul teu ngadugikeun bu isyarat eta. Nu jelas Rasul mah kalah ngadugikeun teh akibat ya nu baris karandapan ku masyarakat nalika tos teu aya deui nu namina amar ma'ruf nahi munkar. Bahasana teh idza dhahara fikum ma dhahara fil umamis sabiqah. Nalika tembong di antara aranjeun persis anu geus tembong di umat samemeh anjeun. Disebat dina riwayat sanes mah nyaeta urang Bani Israil. Para sahabat naros Rasul memang kumaha cenah anu tembong di antara aranjeunna teh. Ah, ku Rasul didugikeun ayat 3 cenah. Kahiji al mulku fi ya al mulku fi sigharikum. Nalika kakawasaan dicekel teh ku budak leutik. Ya, ku budak leutik. Jadi aya budak mingpin can manjing tina sisi umur. Ya. Can kategori misalkan disebut dewasa. Ya. Ngukur pengalaman can aya, ilmu can tepi, secara psikologis kita can siap. Ya. Maka senatah gambaran masyarakat mah kan kama takunu yuwalla alaikum. Masyarakat mah nah gitu kan. Bener, pamimpin mah tembong teh gumantung kana ciri masyarakatna. Maka nalika masyarakatna tos arantepan, maka ku Allah dihadirkeun tanda kahirupan teh kapamimpinan dicekel ku budak leutik. Ya, logika kan Rasul mah ngadoa. Ya, dina riwayat hadis Imam Bukhari na Adabul Mufrad ayat doaki Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, abdinya lindung ka anjeun ya tina hirup diurus ya kusaha ku budak leutik atanapi jalma bodoh sapihun. Pamidina Quran surat An-Nisa ayat kalima mah ayat wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janten Allah ya ngingetan ke urang sadaya, ngemutan ke urang sadaya. Mun teh mah aya di antawis bapak ibu misalkan aya kulawargi nu ngantunkeun hartana seueur, sementawis murang kalih nu dikantunkeunana masih keneh aralit. Ya, maka mun zeug teh mah harta nu dikantunkeun teh dugi ka 10 miliar. Ya, maka hartana teh teu kenging tah dipapanikeun langsung ka putrana nu masih keneh budak keneh disebutkeun bahasa Qur'ana mah sapihun. Ya, supaha. Jadi can bisa ngurusanan harta, can bisa ngurusanan kahirupan. Secara tegas mah can dewasa. Ya, ku kituna kedah diangkat tawali anu ngurusanan harta nu janten sepuhna. Kenalika tos sawawa dewasa name dipaparinkeun. Gitu. Ya, tuh aya doa Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah abdinya lindung ka anjeun tina hirup dipimpin ku budak leutik oge jalma nu bubudakeun. Ya, jalma bodoh nu can ngarti kahirupan. Ikhwati man rahimakumullah. Nah tanda sa model kieu temong mangga kurang tapakuran. Anu kadua cenah gitu kan, al fahisyatu fi kibarikum. Nalika nu disebat fahisyah, fahisyah teh sok ditarjamahna mah kekejian gitu. Janten
tadi teh puncakna kadorakaan. Sok disebutkeun pahisah teh bentuk perjinahan. Ya, jinah teh tos sanes tadi jinah sareng lawan jenis deui, tapi homoseksual, jupilia jeung sato gitu kan, jeung mayit. Saha nu milampah kadorakaan siga kitu teh. Ya, ku kecap kibarikum nyata jalmi-jalmi anu ukuran umur mah pantasna teh geus jadi eunteung kahirupan, jadi panutan. Ya, ukur yuswa mah datos sepuh. Tapi ieu sabalikna, ya, nu milampah kadorakaan teh justru nu geus karolot. Ya. Gitu. Kecap kibarikum teh sapertos kitu. Jadi aya jalma punten, ya. Bahasana rada awan simkuring. Beki kolot teh lain beki arif, beki bijak gitu kan. Tadi teh panutan keur jalma nu sahandapeun. Ieu sabalikna. Beki kolot teh beki rucah. Hirup teh beki teu pararugu. Ya, tangtuna beki pika sabeuleun jalma sahandapeun. Ya, ukur ku kolot. Ya. Anu kaduana kecap kibarikum lu dimaksud cenah itu sanes ukur yuswa tos sepuh. Tapi nu dimaksud kibar oge cenah jalmi-jalmi anu disebutkeun pejabat publik ya, anu ngurusanan hirup urang, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Pak Camat, dugi ka kelas presiden pejabat gitu. Tah pejabat-pejabat teh ngadon nemongkeun kadorakaan hirup. Malahan mah gitu doraka teh di backingan. Ya, dijagaan tapi ka aya centengna khusus. Kamari tah sababaraha dinten kapengkernya. Simkuring pas ka Bandungan eta mah. Aya teteh-teteh ya, teteh-teteh diwawancara. Ya, di alim cenah disebatkeun nu disebat ani-ani, Ibu uning ani-ani. Ya, ani-ani cenah. Ya, gak mau disebut ani-ani. Ya, alim lah disebut gundik mah gitu. Ya. Tah cenah nyebatkeun. Biasa cenah. Sok maturan nu namina pejabat makan, minum, naon we lah gitu, ya. Ditaros tah. Sabaraha cenah eta ari maturan pejabat dahar, nginum, itu ieu. Nya cenah sababaraha jam kadang kawis cenah di pasian cenah 20 juta. Aduh 20 juta eta sababaraha jamnya. Yo. Tangtos urang ge ngemut eta jalma sabaraha penghasilanana atuh keur hirup rucah teu ngaluarkeun duit 20 juta. Ya, meureunan gitu. Ya nu aya bebasan kan, ya duit setan mah dihakana ge ku jurig meureun gitu. Ya. Da meureun asalna tinu teu pararuguh gitu dibalanyakeun ge ya kan teu pararuguh deui moal dipaparinkeun infak sedekah ka masjid Baitus Salam. Ya. Gitu. Tah disebutkeun pejabat publik tapi milambah kadorakaan. Ya, tuh. Makana kan ya tos teu kaharti ku akal kan. Ya, nu namina pejabat publik di negeri urang ayeuna ngobrolkeun ayeuna bab korupsi gitu kan. Aduh ya Allah. Geus teu kaharti ku akal gitu kan. Tapi kan nemus misalkan leuwih ti 1000 triliun gitu ya. Kapungkur mah aya Edi Tanzil ya. Tuh. Korupsi 1,3 triliun meni wah. Sa Indonesia gitu kan eueur ayeuna mah leuwih-leuwih ti kitu. Jadi pasca reformasi teh lain beuki kepuguh mah katujujuran beuki tararemo ya. Tuh. Ikhwati man rahimakumullah. Ta eta nu kadua. Ya. Nu dimaksud kibar teh nyaeta disebut pejabat publik. Kalebet cenah disebut kibarikum teh nyaeta pamimpin-pamimpin umat. Ya, pamimpin-pamimpin umat. Ya, kalebet teh Ibu, ya simkuring sadar diri. Samodel jalmi nu sapertos simkuring nu di ustad-ustad gitu kan ku Bapak Ibu. Simkuring nu misalkan dipayuneun Bapak Ibu ayeuna nerangkeun kasayan tapi disatukan dengan Bapak Ibu simkuring teh tukang milampah dosa. Gitu.
Kan ayeuna mah ka Bandungan ya, berita dari pemberitaan ngeunaan jalmi-jalmi nu tukang nepikeun kahadean tapi dibuka ke masyarakat dominan dina dosa. Fenomena gus-gusan gini kemarin di Jawa Timur. Aya hiji gus itu kan unggal pangaosan, ayo we nyuman budak leutik istri teh. Hiji. Anu kadua ya istilah budak ayeuna mah speak up gitu kan, anu wantun muka carita. Nalika kajantenan untuk 19 tahun ka tukang, 16 tahun ka tukang. Aya murang kali gitu kan cenah 12 ya 12 orang pernah jadi korban pelecehan seksual guru ngajina. Oh. Anu katilu kamari rame ya, kamari rame. Ya. Nalika dina salah sawi siniar podcast ya, tuh wawancara. Dua istri ngobrol. Tah abdi teh cenah geus teu kuat. Boga bapak angkat gitu kan, masih keneh kasebut dulur kalebet putrana. Si bapak ieu teh waduh kiai jegud kiai kahot di Palih Bekasi, palihan masuk. Naon teh ngabimbing haji, ngabimbing umroh. Tapi eta nuju di payuneun, nuju di Mekah wae, hayang dikiriman teh video porno. Putrana deui gitu, ya. Anta rame dah. Tuh jalmi-jalmi anu tukang nepikeun kahadean tapi cenderung milapah kadarakaan. Ya, itu. Tah saha tah disebutkeun al-fahisatu fi kibarikum. Maka ibu bapak ya kan simkuring ngadeg di ieu majelis. Wasilah ieu majelis doakeun ya. Doakeun jalmi-jalmi nu salami ieu misalkan ngadugikeun keterangan-keterangan Quran sareng sunnah ka payudeun bapak ibu. Margi naon fitnahna ageung. Fitnahna ageung kacaritakeun ustad salingkuh, kacaritakeun ustad naon gitu kan. Araraneh ayeuna mah. Itu kibarikum. Nah, kalebet cenah gitu kan nu terakhir nyata al ilmu firuzalikum. Narika ilmu dicepeng, ditepikeun ku jalma-jalma anu secara martabat dihanap, akhlakna dihanap. Tapi nepikeun ilmu, ya, nepikeun ilmu, maka bisa jadi gitu kan, keran makruf ditutupan, kemunkaran malah dibuka. Zaman ayeuna tiasa janten gitu. Ya. Aku mau ngabandungan nunamina salah sawios ormas Islam terbesar gitu kan se Indonesia ayeuna keur parasea gitu. Ya. Can beres-beres tuh kumaha tang ke islahna teh. Nunamina kahirupan di akhir zaman sapertos gitu. Isyarat ti Nabi. Justru Rasul nerangkeun ngeunaan akibat anu baris karandapan jaga nalika jalmi pada tos ngantunkeun nunamina amar ma'ruf nahi munkar. Ibu bapak, upami ibu bapak kantos pangaosan duka tahun nu mana ya di masjid paling Buniseri ya. Di mana kantos ngadugikeun ge? Ayeuna kusim kuring didugikeun di majelis. Kahiji ya. Simkuring bade umajak ke bapak ibu. Bapak ibu anu biasa rajin hadir di pangaosan. Maka emutan simkuring dakwah ulah aya emutan di bapak ibu nu namina dakwah teh mangrupikeun tanggal waler ustad dina podium sapertos kieu. Tapi nu namina dakwah kedah janten kasadaran kolektif, kasadaran sasarengan. Yuk engke aos ya ku bapak ibu. Quran surat Ali Imran ayat 104. Quran surat Ali Imran ayat 110. Ya, wabil khusus dina Quran surat Fussilat ayat ka-33 Allah ngeningakeun. Bahasana teh waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan qala innani minal muslimin. Nah ayat cenah jalma anu ucapanana leuwih hade tinimbang jalma anu ngajak eling ka Allah. Ngajak jalma pikeun beramal soleh. Sarta eta jalma negeskeun dirina teh
yen kuring teh di antara jalma-jalma nu sumrah diri. Jalma-jalma nu geus Islam. Maka rupi obrolan ibu sareng papada, sareng tatanggi, ya, sareng rekan bisnis, sareng naon we mun di pasar teh sareng pelanggan, bapak di pasir sareng rerencangan misalkan di kebon. Maka rupa obrolan bapak ibu numutkeun ayat ieu mah teu acan disebatkeun sae. Sekali deui. Rupi obrolan bapak ibu teu acan disebatkeun sae, upami misalkan dina obrolan urang teh can nyelap. Teu acan aya nu eusina teh ngajak jalma eling ka Allah gitu. Ya, jadi salila obrolan teh acan aya nyebatkeun ngajak eling ka Allah mah teu disebatkeun sae. Sok sanaos misalkan bapak ngobrolkeun sareng rekan bisnis teh pibatieun 1 miliar. Ya, sok sanajan nu diobrolkeun bati 1 miliar, tapi teu aya konten ngajak jalma eling ka Allah mah. Can disebatkeun sae. Can disebatkeun sae lamun eusina can ngajak jalma beramal soleh. Taku kituna, ngalangkungan ieu majelis bahasa simkuring. Simkuring bade tawasul. Ya. Bade tawasul. Ku kasolehan bapak ibu dugikeun tah pesan Islam nu katampi ku bapak ibu di majelis teh. Ulah dugi ka mung saukur dugi ka ibu bapak unggul. Aya jalmi-jalmi anu kiwari mungkin wae bade ka pangaosan teh isin. Tapi gerok ku ibu. Dugikeun ku ibu. Ya. Nu tiasa janten didugikeun ku ibu ku bapak, pesan Islam langkung katampi tinimbang ku simkuring. Sakali deui, tiasa janten ku wasilah kasolehan sareng keikhlasan bapak ibu, pesan-pesan keagamaan didugikeun ku bapak ibu nu sabeunyereun sasiereun teh langkung efektif didugikeun ku ibu. Ya, si ibu itu teh langkung nampi tinimbang ku simkuring. Ya, tuh. Naon margina simkuring masuk ngaraos janten problem nyalira. Kieu ya. Upami bapak ibu sabada hadir ti majelis, teras keluar pada ngobrol, misalkan di setengahing perjalanan teh ari si ustad tadi nerangkeun naonnya. Ibu teh ngawalar teuing lah da teu kaharti. Pokona mah amar ma'ruf kitu. Heup sakitu. Nu janten problem ya, ibu misalkan, bapak satu acan hadir di majelis, sareng santos hadir di majelis, teu aya bentena secara pribadi. Ibu nu tadi sareng ibu nu engke teh sami-sami keneh. Bapak nu tadi sareng bapak nu engke teh sami-sami keneh. Kalau arti majelis ilmu teh teu aya perbentenanana. Ya, terubah tinis sisi akhlak, teu kagero misalkan rek milampah ka saya. Tah problem teh sanes disasaha, tapi problem teh disimkuring nu ngadugikeun. Ya. Itu problemnya di mana? Problem kata ikhlasan simkuring. Ya, simkuring mah tisinang kasih ka dieu teh perjuangan. Perjuangan bab ngalalempeng niat. Naon dijanten udagan? Amplop ti DKM. Upami mung dugi kana amplop DKM mangsa kitu-kituna. Tadi teh bapak ibu keluar teh moal aya nanaonan. Da problemna di simkuring. Tuh. Maka tiasa jantan didugikeun ku ibu ku bapak mah langkung efektif. Ya, itu. Simkuring ngaregap diri, ya, sadar diri. Bahasa nu didugikeun ku simkuring benten sareng bahasa Rasul. Dakwah simkuring benten sareng dakwah Rasul. Ibu bapak moal menang. Aya dakwah Rasul nalika direkam ku ahli hadis, teras diserat. Diaos ku bapak ibu nyiapkeun waktu saja moal aya. Moal aya. Khutbah Rasul mah disebatkeunana ge, numutkeun para sahabat mah khutbatuhu qasdan wa salatuhu qasdan. Salat Rasul mah sedang, khutbahna ge sedang. Kata mihtabih dina salah sawios riwayat Rasul nyebatkeun buistu bijawamiil kalim. Kaula mah cenah diutus bari nyanak jawamiul kalim. Ya, numutkeun para ahli syarah hadis. Naon cenah jawamiul kalim teh? Al mujajatul lafdhan wal muttasi'atu maknan.
ucapan anak pondok saalit tapi maknana luas. Sareng nu paling pokok bahasa gayana, daya hunjam daya rubahna kuat. Ya. Daya hunjam daya rubahna kuat. Sok sanaos nu dudukeun ku Rasul teh pondok. Da buktosna para sahabat mah kieu. Sabada keluar ti majelis Rasul. Komitmen para sahabat mah, kami para sahabat muarek pindah ti ayat hiji ka ayat anu sejen samemeh bisa ngamalkeun ayat nu ieu kalayan paripurna. Itu komitmen sahabat. Ai bapak-bapak, ibu-ibu, ayat teh komitmen eta. Tuh, para sahabat mah cobi kieu. Sahabat teu hadir di majelis Rasul sallam, maka aranjeunna bakal tetelepek. Ka para sahabat nu hadir. Dugi ka Imam Bukhari mah aya bab khusus dina kitab Bukhari ngeunaan liyuballighu syahid alal ghaib. Katangtuan nu hadir di majelis Rasul ngadugikeun ka sahabat nu teu hadir. Da sahabat mah bakal tetelepek. Tadi nerangkeun naon Rasul sallam bisi-bisi aya ilmu nu ngeunaan bab amal, anjeun ngamalkeun kuring teu. Da can tepi ilmuna. Loh, para sahabat bakal tetelepek. Kan ibu-ibu mah mau tetelepek. Tuh, mau tetaros. Tak para sahabat mah aranjeunna kagungan tanggal walar ngadugikeun. Makana pesan Islam teh semarak. Margi naon dibahasakeun sanes ku Rasul wungkul, tapi ku para sahabat. Sapertos bahasa Rasul ka Abdullah bin Umar, "Ballighu anni walau ayah." Tepikeun cenah ti kaula sok sanajan ngan saayat. Makana ibu, sekali deui sim kuring tawasul. Ku kasolehan bapak ibu dugikeun ta pesan Islam teh ulah dugi ka bapak ibu sakalian ngobrol sareng papada selapkeun obrolan ngeunaan Islam, selapkeun obrolan ngeunaan ngajak pikeun beramal soleh. Ya, pamidina Quran surat An-Nisa ayat 114 aya kalimat la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Teu aya kahadean obrol maranehanana jeung sasama naha bari haharewosan naha tarik lamun zeuk tina eta obrolan teh teu aya kahiji marentah jalma pikeun sodakoh ya kanu kadua marentah jalma pikeun milampah kahadean oge misalkan ngaislahkeun ngakurkeun jalma nu keur pacengkada nu keur pasea ulah didog-dogan ya didangkeung-dangkeung. Ya, sok kuring pendukung si A, anjeun si B, meh beuki rame sanes. Tapi semangat umat Islam nya semangat islah, semangat persaudaraan. Tah eta, ya. Tuh, tawasul sim kuring ka hiji ka bapak ibu mah. Ya. Anu kadua, ya. Ya ibu, aya problem ieu. Aya masalah zaman ayeuna. Anu hubungan sareng masalah bab dakwah ya. Wabil khusus di tengah nu disebatkeun era media sosial. Kan bahasana teh dakwah teh cenah ayeuna mah disebatna ge sim guring aduh rada temerna ya, rada kurang panuju. Bahasana teh dakwah sama dengan industri nasihat. Bahasana dakwah sama dengan industri nasihat. Makanya ayeuna upami bapak ibu ya sekalian muka nu namina YouTube, sekalian muka nu namina TikTok, nu namina Instagram gitu kan. Ibu resep ka ustad naon misalkan. Waduh eta algoritmana teh pangaosan bari ustadna teh anu beragam. Ya, beragam. Tuh. Dugi ka aya istilah kan zaman ayeuna mah. Bahasana teh oh ustad viral cenah gitu. Ya, ustad viral. Ibu ning ustad viral. Tuh. Nah, nu paling bahaya zaman ayeuna nalika ngobrolkeun dakwah ku ukuran viral, ya. Maka nu paling bahaya naon? Bebeneran oge diukurna teh ku kapiralan, sanes ku ukuran sareng hadis. Manya ustad eta salah, followerna ge 2 juta. Zaman ayeuna sapertos kitu. Ya, tuh. Ayeuna mah jalmi pada-pada gitu kan. Buka akun khusus di media sosial. Da tadi teh dipandang jadi semacam industri. Disebutkan industri nasihat.
Maka Rasulullah SAW, aduh bujang-bujang gitu ku dakwah misalkan fasilitas itu iya. Kubuh mah Rasul tadi emutan ku Allah lah. Wala tamnun tas taksir pepeujeun gitu kan ku dakwah ulah tapi ka ngarep-ngarep hayang jadi jelema beunghar. Ya. Tapi kan zaman ayeuna mah maka disebut tadi itu dakwah seolah disebutkan industri nasihat. Simkuring teu panuju. Ya. Ngukur bebeneran ku kapiralan. Ya. Zaman ayeuna. Bahaya. Nah, kalebet ke ibu. Ibu ningan mama gupron. Ustad mah da. Nanti aktif sok nong media sosial. Aya mama gupron ibu gini, ya zaman ayeuna mah. Ya, anu makoli teh ngaku-ngaku hurufatna teh kuring geus ngobrol jeung kabeh malaikat. Sakalian non jarah ka makam Sunan Ampel tadi cenah kuring geus ngobrol jeung Sunan Ampel. Ya, terus ngobrolkeun tadi nu kamari enggal keneh mah naon? Kuring teh cenah nu ngajagaan neraka. Eta bahasa-bahasa siga kitu ulah lepat zaman ayeuna mah Bu. Aya muhibbina, aya fans beratna, aya pengikutna. Sok sanajan misalkan saur ibu bapak teh teu kaharti eta ajaran teh, tapi zaman ayeuna mah dituturkeun. Ya, dituturkeun. Ya, dugi aya nu pasang badan. Ya, ibu ninga Dimas Kanjeng tahun 2016 rame. Ya, fenomena Dimas Kanjeng teh anu menggandakan uang. Ibu nitip artos 1 juta, engke balikna 1 miliar. Sanu teu kabita atuh, ya. Dugi ka aya ieu mah salah sawios guru ekstrakurikuler di sekolah simkuring. Ya, hiji mangsa leungit tah. Leungit saminggon, 2 minggon teu aya wae gitu kan. Dugi sababaraha minggon, dugi ka digentosna. Namanya tah dugi informasi. Ustad uninga teu. Kan si bapak eta teh cenah guru karate teh hijrah ka mana ka ditu cenah ke Probolinggo. Ke Probolinggo ek naon? Pun eta cenah budak-budak Dimas Kanjeng. Tuh, ya. Atuh da teu bade percanten kumaha eureun nya gitu jang nu ieu mah. Ngaluarkeun artos burulu gitu kan, ratusan ribu juga keluar dolar segala. Nah, percanten dugi ka maronok moe di itu ngadarangan ngadaramel tenda, ucu-ucu jujualan di dieu angkat ka ditu. Begitu Dimas Kanjengna di penjara, ya lantaran naon? Ya kasus pembunuhan, penipuan. Kamari sasi Maret keluar tah di penjara. Waduh, eta pendukungna nyambut ibu, ya ratusan mungkin ribuan, ya ribuan, ya. Padahal cek urang teh, sigana ahli investasi ge moal aya nu sanggupeun nyimpen artos 1 juta jadi 1 miliar mah, ya. Tapi kulantaran masyarakat urang seueur gitu kan, secara kejiwaan memang keur gering, ya. Jadi dicomok kuno kitu teh, aduh. Zaman ayeuna da viral teh. Ya kata mi kudu kan ngadugikeun oge pesan-pesan keagamaan. Ya. Ikhwati rahimakumullah, tah zaman ayeuna, ya, zaman ayeuna. Maka ibu bapak nu rajin ka pangaosan sok dugikeun tah pesan keagamaan teh. Mudah-mudahan ya aya wargi urang ku wasilah lisan bapak ibu kenging hidayah, bagja tah ageng ganjaranana. Terakhir, ibu bapak, aya problem. Nu urusan sareng bab amar ma'ruf nahi munkar dina zaman kiwari. Wabil khusus, ya, jalmi-jalmi anu berketetapan hati, sepenuh hati, ngadugikeun dakwah. Simkuring teh kapungkur estu teu pernah nyita-nyita janten ustad. Teu pernah nyita-nyita janten ustad. Nu puguh mah ya, kuliah jurusan sastra Arab gitu kan. Nu diemut teh naon cita-cita yang janten diplomat.
Ya, ngan ditakdirkeun ku Allah gitu kan sepuh bangkrut dugi ka mulih ka lembur. Ya, wasilahna Allah yarham Ustaz Saifuddin. Ari maneh cenah hirup rek kitu wae gitu. Tah cekal pelajaran urang. Akhirna mengajar. Ya, kadeunakeun makan sok nyerangan Allah yarham Ustaz Saifuddin nyupiran. Ya, kemana ke Jawa Tengah kemana 2 tahun mah gitu. Ya, geus teh cenah cekal pelajaran urang. Ngaulang sim kuring bahasa Arab. Ya kadeunakeun mah. Wallahu a'lam gitu ya. Nu di luar paniatan teh. Jantan di ustad. Ya, tapi problemnya zaman ayeuna ya, jalmi-jalmi anu kersa misalkan fokus diajar agama. Aduh, sesah milarina Bu. Sesah. Ya, kalebet di dieu. Mungkin wae aya di dieu masjid imam. Ya, tapi kadang kawis punten imam teh tos sepuh. Ya, proses regenerasi teu aya. Ya, maka yu urang emutan tah Quran surat At-Taubah ayat 122 sasarengan. Allah nyebatkeun wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Teu pantes keur jalma mukmin indit kabeh dan perang. Konteks ayat ieu kapungkur nuju perang Tabuk. Ya, angkat sadaya ka medan perang, dugi ka kosong misalkan Madinah. Allah teu widi. Ya, tapi kunaon cenah teu aya di antara kelompok di antara marena teh segolongan jalmi-jalmi anu kersa tapakuh fiddin. Diajar agama sangkan ngarti bab halal haram. Ya, fokus tak. Mun teh mah ibu bapak kagungan putra misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dugi ka 18 misalkan. Pernah si guru nyebatkeun putra di ka 18 kamari ya. Ngal keneh menak gitu kan aya silsilah kulawargi. Putrana 18 disabibit Ibu. 18 aja mana ayeuna mah tos asa naon tos teu aya lah biasanya. Tuh putra teh nama 1, 2, 3 sim kuring ya mung 3 gitu. Ieu 18 disabibit. Ieu Ibu. Ibu kagungan putra, bapak kagungan putra 5, atanapi teu putra ge putu. Maka kuwasilah tah majelis sim kuring ayeuna. Sim kuring bade umajak ka bapak ibu. Ya. Sok atuh tah putra nu 1 mah tinu 5 teh. Ya, ulah sadayana tadi. Ya, janten pengusaha sadaya. Anu 1 mah sina jadi budak nu tapakuh pidin. Sina ngarti kana agama, diwakafkeun ku ibu teh, ujang nyai. Sapertos bahasa ibuna Imran geuning. Dina Quran surat Ali Imran ayat ke-37 teh. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah abdi nazar pun anak nu nuju dina kakandungan ieu teh ya. Jaga upami lahir ku abdi tah janji rek dijadikeun muharrar, rek dibebaskeun dina tarikan-tarikan duniawi, rek diwakafkeun ka Baitul Maqdis. Ya, terus gitu. Bro teh putra istri, keun we datos sesuai sareng nadar. Ya, wa inni samaituha Maryam wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dinamian we Siti Maryam ya, dinamian Maryam. Ya, abdi cenah nyalindungkeun ieu pun anak ka anjeun tina rupa godaan setan nu dikutuk. Saterasna kumaha? Dititipkeun ka Nabi Zakaria, diatik dididik ku Nabi Zakaria. Ya, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Unggal kali Nabi Zakaria lebet ka mihrab tempat cicingna Siti Maryam, teu oleh menak gitu kan bungbuahan nu sanes musimna ya tuangeun. Padahal cenah Siti Maryam teh tara ka pasar, tara ka pasir, tara ical galeuk. Tapi aya tuangeun. Dugi kan Nabi Zakaria ge kaget. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Di mana cenah ieu teh? Walana qalat huwa min indillah. Tayet cenah di sisi Allah. Ya, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab.
Allah ngarizkian ka jalmi nu dikersakeun ku anjeunna tanpa perhitungan waktu, tanpa perhitungan jumlah, tanpa perhitungan tempat. Isyaratna kanggo Bapak Ibu. Ayeuna seueur pendidikan Islam anu terancam bubar. Ya. Sababaraha pasantren mah kantenan ku kebijakan ayeuna Pak Dedi ya. Sekolah-sekolah negeri kan jor-joran nampi peserta didik dugi ka 12 kelas itu. Sementara pendidikan lembaga pendidikan Islam ya kantenan istilah gaya nama tidak memiliki distingsi gitu kan, nilai pembeda naon atuh leuwihna teu janten pilihan. Dugi ka era rencangan mah sakolana dengan saurang, duaan gitu. Tah ibu-ibu, bapak-bapak, putra hiji mah atuh. Sanes teu kenging janten dokter, mangga sina janten dokter. Tapi catatanna tadi, sina jadi dokter nu tapakuh fiddin. Sina ngarti kana agama. Sakalian putra-putra nu opat jaga baralik kalembur, aya hiji tanu ngemutan. Ya, ngemutan ngeunaan akhirat, ngeunaan halal haram. Ulah saukur misalkan ngumpul-ngumpul harta bari teu malire aturan. Kamari anu naroskeun ka simkuring, nuju rame ayeuna di palih Cikoneng mah. Ya, usaha sapertos kieu Ibu. Kinten-kinten ku Ibu bade diukur ku hukum sapertos kumaha. Nuju musim ayeuna icalan ya, ciki. Tuh, di ical 2000 dilebetan tadinya teh hadiah. Hadiah artos teh. Nuju ceuyah. Ya, nuju saya. Icalan gitu. Ayeuna naroskeun usad kumaha hukumna. Ya, musim kuring diwalar kieu. Upami misalkan ya. Ayah hak konsumen anu teu dicanak maka sah secara hukum. Teu naon. Ya, sapertos ibu kan ngagaluh misalkan teh aya hadiahan gelas naon. Ibu teu ngaros katipu. Aman ya, tapi umutanana kieu barudak ya jajan eta ciki ayeuna lain ku hayang-hayang teh ngahuapkeun ciki tapi ngudag-ngudag hadiah babi dina bahasa hukum disebutkeun syadu dariah ngajaga akibat anu awon ya kedahna dipayunkeun tinimbang misalkan jalma ngudag-ngudag untung bahaya barudak teh seolah-olah dididik jadi otak judi itu kena pisan kapun alo ya eta ngaborong ciki hayang naon hayang menang hadiah ya bari cikina teh di piceunan teu kenging ya teu kenging tuh jadi teu ukur ngobrolkeun bab untung materi unggul ya teu ngemutan bab halal haramna tah saha nu bade ngemutan halal haramna iwal ti generasi nu tapakuh fiddin. Sok tabu putra mah hiji wakafkeun sok ujang nyai ulah mikiranna naon ya. Rek diwakafkeun ujang jeung nyai tah keur Islam. Sina ngarti kana agama lulus majung itu. Rek jadi pengusaha naon tapi kudu ngarti kana bab halal haram. Kudu ngarti kana bab agama ya. Tuh eta nu penting ya. Ulah dugi ka zaman ayeuna tah ya. Nu ayeuna karandapan keluarga-keluarga urang di Aceh teh akibat jalma-jalma ngeruk keuntungan bari teu malire bab halal haram ya. Teu ngobrolkeun bab akibat tungtungna mah nu teu mais teu meuleuh kabagean ya. Tuh. Eta Ibu Bapak. Nah, wasilah ieu majelis. Sim kuring tawasul ku kasolehan Bapak Ibu dugikeun pesan Islam. Anu kadua, ku wasilah ieu majelis sim kuring oge tawasul ya naon rupinu ku ibu diyakini ieu teh nilai Islam larapkeun dina kahirupan mudah-mudahan jalmi ningal oh resep tuh ku si ibu itu mah ahli pangaosan tingali kahirupan kulawargana anu katiluna tadi teh sim kuring nungtut ka diri nungtut ka bapak ibu sakalian putra turunan hiji mawakafkeun keur Islam sina ngarti kana agama janten generasi tapakuh fiddin anu jaga bakal tetap ngajagaan ieu masjid, minuhan ieu masjid, jalma pada
Sumanget ngabangun masjid tapi tarang emutan sanurek ngesian masjid. Tah nu ngesian masjid teh nyaeta generasi tapakuh pin. Pun sakitun tiasa kepihatur. Tos sajam ya. Mudah-mudahan anu kusim kuring nembe didugikeun. Sing aya guna sareng mangfaat khusus ka musim kuring anu nyanggem. Umum kamu Bapak Ibu sadaya. Nyata ulah dugi ka ngantunkeun amar ma'ruf nahi munkar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahu akbar. Matur nuwun Baji. Hadirin diwakilkan Allah, maka coba sami-sami sebagai umat Islam berhadir dalam keadaan kita berhidup dari istilah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di amar ma'ruf nahi munkar. Barasan mana Pak Ji? Oh, kauruk hanap. Dan saya berjalan siap sanes kalau betul sanes kalau betul tapi orang yang berada contoh dasarnya yang termasuk itu pada waktunya. Jadi yang malu-malu yang benar Ya lira. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.